Kieu ya guys, enak ngacicing di kampung mah. Kirana acis keur araripis mah kanjat lah sakapeung jigjig galeuweung ngadon ngalas. Paribasana mah asal daek jeung beuki we nya. Geuning sakapeunganana mah tuangeun ti warung oge aya beusena tempe, tahu, mie, hayo we nu kararitu. Kabeneran ayeuna teh keur usum iwung. Jadi ieu teh erek ngalongok tangkal bokol sugan we iwungna arayaan. Najan nya kitu teh ya geuninganan jalanana teh nungir meuni katut kajungkir pokona mah. Tapi da iku hayang mah eleh we nya. Mah ieu teh nu mantak meningkatkeun sumangat nama si mamah teh resepen pisan kana iwung. Kabeneran abi teh erek neang si Dede jadi erek ngirim iwung wae ka mamah teh. Desa teu jauh nage tonggoheun sawah Cipait guys, kebon bokolna teh. Dina nama ieu teh erek sorangan tapi cek si emak teh asa teu ngararanol cenah bisa ngala iwung. Kesempetan keur mah ngeuk sorang ngadasieun ieu teh. Kieu guys cek si emak ge tutorial ngala iwung teh disogo ku bedog heg dijejeg cenah. Ai si emak meni cangcaya we ka abi teh majar cenah bisi teu bisa ngala iwung padahal mah kur kitu mah BG bisa nya. Tingali guys pokona mah meningkatkeun raronghok pisan tingali tuh. Meningkatkeun keur mareumeujeuna ieu mah. Paribasa ge keur aamisna cenah. Ieu teh erek ngaladua we ceng teh danankeun mekelna teh beurang. Dan nanti ngahaja dipesekna teh di dieu danankeun ari dibekal ka lemur mah tuh merang kete. Teh cek si emak teh keun wae iwung mah ku emak dibawa tapi pang mawakeun suluh hiji ewang cenah teh jeung budak. Da geus diandir ngala iwung jadi we ieu teh ngelehan kalah mawa suluh hiji ewang. Ari si Ama mawa hiji oge meningkatkeun di kaleso hayu amek-amekan berat udah mamah cenah. Guys, ieu abi bade lajeng we heula we. Lajeng nganterkeun iwung jeung ngajemput Dede ka mamah. Nah mah hatur nuhun pisan kana parantos nonton. Mugi sadayana sararehat wilujeng tepang di Plug Sunda. Salajengna. Bye bye.